ke sesorangan didinya jangan bawa. Dia ke deung baturan-urang beul bawa. Ya naon Mar? Dia mananya ah. Sok aya naon? Bingung kunaon. Bingung orang mah dah. Maneh nyaopan apa nu merek nu kieu? Nokia orang. Eta nyaopan maneh. Buru dah lila arek nanya ke kita ka warung ya ku mah kita mau tarasi. Apa yang ya langsung dipaduan terus di kan langsung muncul gambar dengan udah salaman. Maneh nyaopan eta leungeun saha? Mar deing Mar yang kena berharga wae. Eta si kampret berharga. Jak. Kampret. Jak, boy. Oi, naon Mar? Ya Kayaknya. Naon Mar? udah maneh kunaon lo bang lagi itu. Lagi. Udah maneh nyaopan apa Nokia? Apa sampai zaman baheula? Eta pan apa Nokia? Maneh nyaopan lamun misalnya barengan terus beli langsung jual gambar leungeun terus salaman. Maneh nyaopan eta leungeun saha? Ingat tuh Mar, coba tanya ke Google, kan Google mah sederhana. Cuk saha Google sagalana. Emang Google nyaho jadi urang saha? Ingat tuh Mar, siapa sok ngalilir jelema lieur wae nya aing lieur. Nagorkeun atuh jak lieur mah. Aduh, bingung heuy. Tadi Nokia gambar leungeun saha? Kalian tahu nggak? Di HP Nokia itu leungeun saha? Di HP Nokia itu leungeun saha?